Wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun sim kuring Esa Karisma salaku panumu catur. Anapun anggota kelompok anu bade medarkeun materina nyaeta Andi Susnandi, Dina Dianati, sareng Yulia Siti Fariha. Materi nu baris didugikeun nyaeta ngeunaan novel. Wilujeng ngargep. Dina lawungan anu ayeuna, kelompok 2 bade baris medarkeun materi ngeunaan novel. Anu mana dosen pangampuna nyaeta Ibu Opah Ropiah MPD, mata kuliah Pendidikan Bahasa Sunda berbasis IT. Materi ieu ditujukeun ka tingkatan SMA kelas 11. Di dieu aya KI sareng KD nyaeta KI-na nganalisis eusi, struktur, jeung aspek kabahasaan novel. Anu KD-na nyaeta nyayogikeun hasil analisis ngaliwatan sababaraha media sapertos bagan, carita gambar, animasi, jeung merhatikeun struktur jeung kaidah kabahasaan. Panganan novel. Novel nyaeta karya sastra anu bentukna prosa jeung ngagaduhan unsur pembentuk intrinsik jeung ekstrinsik. Di novel. Jumlah kecap dina novel leuwih ti 35.000 kecap. Ieu diwangun ku sahanteuna 100 kaca. Durasi maca novel sahanteuna 2 jam atawa 120 menit. Carita teh leuwih ti hiji kesan, pangaruh, jeung emosi. Alur carita dina novel cukup kompleks. Pilihan carita dina karya sastra novel leuwih jembar. Pilihan carita dina karya sastra leuwih jembar. Carita leuwih panjang tapi aya oge kalimat anu diulang-ulang. Novel ditulis kalawan narasi tuluy dirojong ku pedaran dina ngajantrekeun atawa ngagambarkeun kaayaan jeung kaayaan anu aya di jerona. Struktur novel nyaeta aya abstrak. Nyaeta bagian ringkesan isi carita anu biasana kapanggih dina awal atau mimiti carita dina novel. Orientasi mangrupa bagian tina katerangan ngeunaan settingan waktu jeung atmosfer. Upamana wae lumangsungna carita sakapeung bisa oge diwangun sagala ngeunaan panokohan atawa penokohanna. Katilu, komplikasi nyaeta runtuyan kajadian anu dihubungkeun jeung sabab jeung akibat di mana unggah kajadian atawa kajadian lumangsungna alatan hiji sebab jeung balukarna munculna kajadian atawa kajadian liana. Evaluasi nyaeta bagian di mana konflik anu lumangsung dina tahap komplikasi diarahkeun ka titik nu tamtu. Resolusi mangrupa bagian dina novel anu eusina ngambrehkeun hiji solusi pikeun masalah atau konflik anu keur lumangsung. Koda nyaeta tungtung atawa tungtungna carita dina novel. Jenis-jenis novel. Jenis novel aya 2 nyaeta novel fiksi sareng novel non-fiksi. Novel fiksi nyaeta karya sastra novel anu henteu lumangsung dina kahirupan nyata. Novel non-fiksi nyaeta karya sastra novel anu lumangsung dina kahirupan nyata. Jenis novel dumasar genre carita. Aya 4 nyaeta novel romantis, novel horor, novel komedi, sareng novel inspiratif. Novel romantis nyaeta novel anu nyaritakeun ngeunaan kaasih atawa kanyaah. Novel horor nyaeta novel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu dipikasieun. Sareng novel komedi nyaeta novel anu nyaritakeun hal-hal anu pikaseurieun. Novel inspiratif nyaeta novel anu nyaritakeun hiji carita atawa anu mere inspiratif. Jenis novel dumasar jeung tokoh. Novel kanulis nyaeta novel ngeunaan rumaja.
Nopel sanglit nyaeta nopel anu dicandak tina lagu. Ciklip nopel nyaeta nopel ngenaan awewe ngora. Nopel dewasa nyaeta nopel anu eusina carita dewasa. Aya unsur instrik nopel. Nu kahiji nyaeta aya tema. Tema teh mangrupa persoalan utama nu aya dina karya sastra nopel. Nu geus dijieun ku pangarang. Nu kadua nyaeta aya karakterisasi. Penokohan nyaeta mere watak atawa tokoh kaunggal palaku dina hiji carita. Tokoh-tokoh bisa dikanyaho tina ciri fiksina, lingkungan hirupna sarta oge ku cara lampah-lampahna. Anu katilu nyaeta aya plot. Plot nyaeta runtuyan kajadian atawa kajadian nu ngawangun jalan carita dina novel sastra. Tahap plot ngawengku bubuka, penampilan masalah, menghuluna konflik, tegangan, puncak, resolusi jeung resolusi. Aliran dibagi jadi dua bagian, nyaeta aya aliran maju sareng aliran mundur. Nu kahiji nyaeta aliran maju. Aliran maju teh nyaeta hiji kajadian anu gerakna sacara bertahap dina urutan kronologis kana alur carita. Anu kadua nyaeta backflow, nyaeta runtuyan kajadian atawa kajadian anu lumangsung lantaran salajengna aya gaya basa. Gaya mangrupa alat utama pangarang dina ngajelaskeun atau ngagambarkeun, ngagenrekeun sarta oge ngahirupkeun carita secara estetis. Jenis-jenis gaya basa diantarana nyaeta kahiji aya personifikasi. Personifikasi teh nyaeta gaya basa anu ngagenrekeun rupa-rupa barang nu teu nyawaan ku cara mere rupa-rupa ciri kaos manusia. Nu kadua nyaeta smile. Smile nyaeta gaya basa anu ngagambarkeun hiji kapasemon atau pasemon. Nu katilu nyaeta aya hiperbola. Atau gaya basa nyaeta gaya basa anu ngajentrekeun hiji hal secara kaluluwihan kalayan tujuan mere pangaruh anu digedekeun. Latar atau setelan. Setting nyaeta katerangan ngeunaan lumangsungna hiji kajadian atawa kajadian dina carita anu ngawengku waktu, tempat jeung suasana. Anu terakhir nyaeta aya unsur instrik novel. Nu kahiji aya sudut pandang. Sudut pandang mangrupa posisi pangarang atau panulis serta oge cara pangarang ningali rupa-rupa kajadian atau kajadian dina carita nu dijentrekeun ka unggal pamaca. Anu aya patah salajengna nyaeta unsur intrinsik novel. Nu kahiji riwayat atawa biografi pangarang. Secara umum sajarah atawa biografi pangarang novel pohara mangaruhan kana jalan carita atawa alur carita anu aya dina hiji novel. Nu kadua nyaeta situasi jeung kaayaan. Situasi jeung kondisi secara teu langsung atawa langsung bakal mangaruhan kana hasil novel sastra. Nu katilu nyaeta nilai dina carita. Dina karya sastra ngandung ajen inajen anu bisa atawa bisa disesuaikeun ku pangarang. Nilai-nilai ieu kalebet nu kahiji nyaeta ajen moral, ajen anu patali jeung karakter atawa kapribadian hiji jalma, mau eta hade atawa goreng. Nu kadua nyaeta ajen sosial, nyaeta ajen inajen anu patali jeung norma-norma anu aya dina kahirupan sosial. Nu katilu nyaeta ajen budaya, mangrupa konsep masalah dasar anu kacida pentingna sarta oge miboga ajen dina kahirupan manusia. Nu terakhir nyaeta ajen estetis, nyaeta ajen inajen anu aya patalina jeung seni oge estetika dina karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasapun Andi Susnandi. Di dia wakil ti kelompok 2. Nah, santos urang ningali pemaparan materi anu tadi dipaparkeun ku tim pemateri. Insyaallah kapaham merenya naon bae materi tadi disampaikan. Nah, supados leuwih paham deui, hayu urang di dieu cuang ningali aya nu namina contoh ngaresensi. Nah, kunaon si dia kelompok 2 masihan contoh resensi
margi di dia si resensi novel teh nyambung kanu materi anu dipaparkeun tadi nyata nu aya unsur intrinsikna unsur ekstrinsikna terus novel ieu teh kaasup ka novel naon. Nah itu hayu orang kawitan ku ningali contoh resensi novel. Nah kalerasan dia aya kalerasan di dia sim kuring teh di kelompok 2 nyandak contoh resensi novel anu judul novel teh Imah Agreng. Nah kapan dina resensi teh sok aya identitas buku, biografi pengarang jeung sajaminanya. Aya dina identitas buku aya namina Imah Agreng. Eta teh judul novelna Imah Agreng. Pangarangna Aam Amelia. Tahun medalna tahun 2018. Kandel kacana 72 kaca. Pamedalna PT Kiblat Buku Utama. Ukuran bukuna 14,5 kali 20 hiji cm. Nah, di dia aya biografi pangarang. Nah, kusaderek tiasa ditinggali di dia aya biografi pangarang. Pangarangnya eta namina Amelia. Nah, intinya tinggali kusadereknya tinggali. Nah, jeung deui di dieu teh novel nu judulna Imah Agreng teh kaasup kana novel fiksi. Intrinsiknya naon wae. Nah, di dieu unsur-unsur intrinsik teh anu kahiji aya tema, galur, palaku, latar, alternatif setting, lajeng kanu sudut pandang, amanat. Nah, dina novel Imah Agreng teh temana nyata kapanasaran hiji wartawan anu galurna nyata galur campuran. Nah dina palaku teh dituliskeun palakuna saha wae, palaku utama, palaku pembantuna, palaku tambahan. Nah eta dituliskeun kabeh palaku-palakuna. Nya mun tiasa mah dipasihan oge watak palakuna supados jelas jeung genre. Latar settingna tah dina latar atanapi setting aya di kabagi aya latar utama, latar aya latar tempat, latar waktu sareng latar kaayaan. Biasa aya latar tempat anu nyaritakeun tempat, latar waktu nyaritakeun waktu, anu sore, anu peuting, pas sore tah eta anu latar waktu. Langsung ka yeuna salajengna nyaeta latar kaayaan anu biasana sok kaayaanna kumaha gitu. Sudut pandang. Ieu sudut pandangna kasabaraha ieu termasuk novel ieu teh termasuk kanu sudut pandang jalma katilu. Nah, lajeng kanu amanat, ayu upami amanat teh nyaeta pelajaran naon anu bisa ku urang cokot dina novel eta teh. Nah, amanat. Nah, itu kena nama ya unsur ekstrinsik, tapi unsur ekstrinsik mah tadi tos diterangkeunnya upami unsur ekstrinsiknya meureun dina aya dina nilai jeung dina nilai-nilai ieu kalabat kanu naon, ajen moral na kumaha, ajen sosial na kumaha, ajen budaya na kumaha, ajen estetis na kumaha. Nah eta unsur ekstrinsik dina novel. Itu janten salajengna nyaeta nu bagian sinopsis novel. Nah, sinopsis novel teh naon aya sinopsis novel teh? Sinopsis novel teh nyaeta carita keseluruhan tapi disingkatkeun nyaeta kesimpulanna dina sadaya carita novel nyaeta urang anu tadi dibahas nyaeta novelna ngeunaan Imah Agreng anu mana di dieu aya kesimpulanna sadayana terus dijentrehkeun secara singkat dina ieu. Nah, supados leuwih genre mangga ditingali di aos heula ieu aya sinopsis novel Imah Agreng. Lajengna aya dina contoh resensi novel teh anu bagian evaluasi. Naon aya evaluasi teh nyaeta bagian ngajelaskeun kahengkaran jeung kaonjoyan buku. Upami dina kahengkaran buku nyaeta biasana nerangkeun kalemahan atanapi kakurangan buku novel eta teh sapertos kumaha. Nah, upami dina contoh novel Imah Agreng kahengkaran bukuna teh nyaeta loba basa nu kurang dipikaharti ku nu maca. Salajengna teu bisa dibaca ku sakabeh kalangan masyarakat lantaran aya kecap-kecap anu kurang merenah pikeun budak. Nu kadua salajengna nyaeta kaonjoyan buku. Nu mana kaonjoyan buku ieu teh nyaeta kaleuwihan dina novel
imah agreng ieu teh sapertos kumaha. Anu di dieu entos digenrekeun upami kaonjoyan buku nyaeta dina kaonjoyan novel imah agreng teh nu kahiji alur nu dibawakeun alus jadi pamaca teh bisa ngarasakeun naon wae anu dicaritakeun dina eta novel teh. Anu kadua nyaeta buku ieu teh nyaeta buku nu diterbitkeun tahun 2018. Jadi bahasa nu dipakena bahasa nu ngaayeuna-keun jadi teu nyieun bosen nu maca. Janten bahasana rada gampil dipaham. Nu terakhir nyaeta evaluasi, nu kahiji kumaha sajarah novel, nu kadua sebutkeun wangunan novel numbutkeun para ahli, nu katilu kumaha ciri novel angkatan 20 jeung 30-an teh, nu kaopat nyaeta naon bedana cerpen jeung novel, nu kalima bag jeung novel ngeunaan wabah COVID-19.